Jelaskan cenah. Kan. Dahar pas ontang tenang. Yuk. Yang es teh hiji teh. Gat, Neng. Iya teh. Ya, esna. Nun teh. Ayo, salah. Duh, jadi karunya kata Aci, kisah percintaan namanya rumit. Terus di unboxing, selingkuhan deh. Jadi sieun kawin. Nikah maksudnya. Kita malam pertamana. Gila. Telepon dulu kali ya, rilis dari mana dia? Telepon dulu. Aktif. Sahai. Halo. Assalamualaikum, Lis. Waalaikumsalam. Lis, kamu di mana, ih? Ker di warung. Di warung. Warung mana? Aku nggak tahu. Lurus belok kanan weh. Lurus belok kanan. Lurus dulu. Iya. Ya udah, nanti aku ke situ ya. Ya. Ayo, assalamualaikum. Iya. Di mana sih? Dah, rek naon ya si Jennifer ka dieu. Pasti kayak ngendong di imah orang. Dah, coba sarena teh dekeun cici, dina teh suka garo kemana-mana. Nope. Kayak ditanakeun kontrakan lah. Mana sih, Lilis? Oh, itu deh kayaknya warungnya. Jenny. Capek tuh. Ih, capek banget tahu. Lumayan capek lah. Mana? Ya tuh cari kelas aja. Baru dah. Tempo aya orang misterius. Mana warau teu? Di teu da beungeut mah Jid, siga Bang Kuriling. Lain Bang Kuriling eta mah. Nah tuh. Cepet cangcut boy. Mirip banget mah. Makanya tuh. Mirip usia. Aing tara cepet cangcut ya. Geus eno samparkeun we ayo. Ayo Bang. Ayo. Gedang. Dialog aing encan dialog. Dia pasti mah lucu. Naon maneh? Ayo. Foto dulu, Pak. Wah, aing curiga eta rampok dah. Soalnya kan deket tahun baru butuh modal. Kalau jadi rampoknya mending dagang tanah semora. Ayo lah. Aduh, duit tadi murah di euy. Namanya. Coba tarik tahun baru duit. Leungit di segala. Karena deui kita sore. Udah panas. Panas Sebenarnya ya? aku gak kesasar tahu kesini. Minum dulu tuh. Ya udah, minum dulu ya. Lis, kamu sekarang kayaknya beda deh. Kayaknya bahagia banget ya. Di sini tinggal di mana ini, di Lembur? Biasalah kan Endang jadi panitia arisan. Kamu ikutan arisan? Oh, kamu jadi panitianya gitu. Pantas sekarang beda lah gitu. Kelihatan mukanya tuh bahagia. Kamu gitu tambah cantik. Mau bisa aja. Nih, kamu tahu nggak? Kan kamu inget kan yang pas di kosan yang tetangga kita pas kita masih ngekos berdua, tahu kan yang cowok yang namanya Japra? Japra. Oh, anu hidung, nu gendut. Ya, terus amunnya itu suara aku sebeludugnya. Ya Allah. Heeh, kenal kunaon. Ih, terus dia tebogoheun tahu, Lis. Tebogoheun sia. Kira aku sih. Iya, kamu mah nggak tahu ya. Dia teh kalau pagi ya suka ngasihin sarapan di depan kosan, di pintu pas aku buka udah ada makanan, ada spaghetti. Mewah. Burger. Iya, mewah. Enak kan kelihatannya makanan. Tapi yang ngasihnya kan nggak enak, Lis. Tapi nggak mau Dimakan itu. enggak lah. Nggak aku makan. Kunaon tah?
Kan gak mau. Kan yang ngasih dia gak enak. Parah. Euy. Jemboran teh. Alhamdulillah. Ris, ngomong-ngomong, aku bisa nggak nginep di rumah kamu? Aduh, Jen. Aina mah ke loba dulu ngarendong. Oh, jadi di rumah kamu teh rame ya? Rame. Terus aku gimana tuh? Kieu we ke kulilis dicarikan kontrakan ya. Tah, Oh, soalnya itu Aina kontrakan. kosong. Oh, ada kontrakan di lembur? Ada. Ayo yuk, Aina we diantar kena. Ya udah anterin ke kontrakan ya. Ya, ayo. Cari. Aduh. Let's go. Yuk. Aduh, oh, berenang tuh. Masih istirahat lah, ameng sarwang 3 jam udah capek. Karena itu tuh, iya tuh ya pos. Ayo tuh. Ayo. Aduh. Kos. Ngemeng. Si Adul kemana sih? Si Adel. Si Adul, Si Adel. nyawa tuh eta budak ka mana sih? Diculik om sugan. Anya ieu dah hengen modal. Ieu geus pangsang pisan teh nganan, teu babejah heulan we. Bener geus pangsang sih kana mah. Geus di ujung. Heeh. Perasaan teh tadi aing opatan dah. Limaan bawa jeung abang nasi Majid. Aing kageluan mabar ieu teh gara-gara HP ieu. Jadi we ketinggalan rombongan besan. What? Nomor sayang heula ah. Halo sayang. Di mana? Udah jemput atuh di dieu sisi jalan. Tong tapi buru ah. Geus buru. Ditungguannya. Nungguan si warung weh. Yuk. Nah dia. Duduk. Dia. Duduk. Mana? Jek. Jadi sebenarnya hote eta anu imah dimaksud ku maneh teh. Tinyaho atuh mah. Ari siang ngadoakeun kolot di sawana ya. Pisan. Aduh. Nah, yuk. Modar sayang motor ge. Halo? Sayang di mana? Mending di lapisan, yuk. Hah? Motor nage modar. Geus lah putus we lah. Mana emang kalau dibutuhkeun teh bisa wae. Geus. Kedai kudu leumpang ieu mah baik di kalembur teh. Sagala modar sudah geus saya teh motorna. Balik lah. Arek mana kayak gitu ha? Pas si Majid. Bung ah, tuh si lu itu orang gede. Bung. Contoh kumane itu akibatnya gawekeun kolot eta. Geus aya mah ama balik ke urang ngopi mah jeung mobil sampo. Bung mang teu ngeunah ho. Sahabarinu sana warman. Heuh, Mang, jalan heuh. Mana kontrakannya? Mah iya. Tenang bisa. Gitu, Bro. Naik. Jin. Udah, Jin. Semoga amal ibadahna sing ditarima ke keluargana dipaskeun. Aminkeun kitu. Ulang-ulang wae kos kebus tenggeuleuh. Ai sia ngadoangan kitu goblok jeung batur. Je eta mati kan ulah deket teuing si aing. Naon emang, Do? Bisi nalipuk teh. Nalipuk. Heeh. Aduh.
Ngan heuh na limu. Geus ka ini maca di iya, doa dia. Oh, sok. Amin kan. Oke. Sing pedas aing ngadenge ah. Amin kan ya. Oh, yuk. Oh, dibilang. Moga ieu budak amal sing tarima. Amin. Ikhlas. Amin. Moga ieu budak amal ibadah sing tarima. Amin. Sing kanyaon ku urang saktara salat. Heeh, nyaho teh ge. Amin teruskeun. Sing bener. Moga keluargana sing ikhlas, sabarit ikhlas ge budak teh. Hanjakal ngalahirkeun si ieu teh. Moga ieu budak Masuk ati ngamuk ka ai batur. geunen. Kemana gadi? Nepikeun ka ngamuk ka lain nepikeun ka keluargana ikhlas. Keluargana tapi teh ikhlaseun ka memang ngajuru ge. Teh ikhlasan nya. Heeh, sing ikhlas itu enak mah geus bae beda dah. Rek ibadah Jumatan ge mangkat pang paneurina, balik pang teuleulana. Bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hudang ya. Hudang. Oh, salah Gus ya. Hudang geuna lain gua aing. Udang. Nah, Oh, mati kan cek aing ge. san sih. Kulon aing jauh. Saeling. Bisaan sih nya. Hai. Jid. Kumaha rasana dikitukeun ku Mang Manji? Hareneg dah. Hareneg. Bulu liut. Lapar saeutik. Anjing. Gua perebutan nih meureun. Kendaraan. Ini saya balik. Balik. Sore. Udang. Kaki jam. Ayo Gus, jam 5 ya. Heeh, ibi urang bisa kangen ka urang, eh. Ayo Jen, kontrakan teh. Oh ini Lilis, ya udah bagus dah lumayan ya. Sok atuh sok. Ya udah Sing betah di dieu nya, Lilis. Ieu geus sore pulangnya. udah pulang dulu sana dah. Dah, assalamualaikum. Salam. Balik ke duit, aya duit, murah di luhur atuh lah. Astagfirullah, buta. Anjing jago air apa? Tah, bukan cirian tah. Pucek aja yang pucek tah. Alamun teh buru-buru kok air. Mang, oi. Mang. Iya, Mang, bikisan Mang, oi. Pucek. Ini naonnya? Tuh kah? Kenapa? Memang tadi nggak mantunya. Sudah duit. Rezeki anak soleh. Karena penting rek shopping, rek beli HP, beli kacamata ini. Ganteng. Enggak. Neng naik kemana? Masa itu naik anjang lain? Arek ngoco. Wah, parah. Nih, tulah sok itu. Neng teh adi ahina amat resep. Ari kali Lisa anggus ngomong geus dipotong tuh dah. Jadi dari saya rek ngocok Aris. Oh, gitu. Sanu menang cemini. Kan Ya, Can. apa aja iya. Encan. Can. Terus ayeuna neng arihan. Rek bisa rek ngocok. Oh, nama tuh. Tapi nyangu jeung naon? Iya, Nak. Yang emang geus tinggal Lisa masak tadi. Jadi ngomong sangat lapar. Iya weh. Beli mie aja kerupuk jablay. Nah, mie kan 3.000, kerupuk jablay 2.000 mie pas. Lis, atuh siapa merek teh rada gede, ame aing daharna jeung anu rada mewahan. Merek goceng. Rupa-rupa wae. Tapi mie pas pas batu. Terusnya, terus makannya.
Kade jaga di mah bisa nunggu botol. Ah, siapa? Angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aing mah dahar geus jeung mih dewa diberi duit goceng. Nangis kamu. Bapak orang kamananya? Ini kok terus 2 poe, balik-balik. Tek meuli kuota, keboga duit. Apa bapak orang nganceng ka imah jandanya? What? Tapi nada moal mungkin. Ekonomi jeung banget ke di bawah rata-rata bapak orang mah. Yang ada mana kenaon? Kurang kemikiran. Nah hanya orang tadi perankan jadi aluna ibu. Jadi lama jadi salah gimana dah pantes. Anjir, urus bray. Yang ini kan kayak usaha ngejual pakaian nih nya. Jangan lah karyawan jaga ngejualkan baju ini na. Karyawan. Kurang aja jadi karyawan ibu, hitung-hitung iya lah. Oh kada bima. Heeh, sama gampang. Itu ge butuh karyawan awewena. Karyawan awewe teh urang aya kawauhan. Ke sugan kurang neangan. Heeh lah, eta mah pangpengankeun we. Kayak gampang lah ku ibi di kuliah nu di Menang mah. Mantap. Ayo urang yang lain ah. Assalamualaikum. Tuh, geus na. Teu kudu cium tangan lah, ibi geus kukumba pakai hand sanitizer. Menikah itu. Neng, ulah didinya tuh Neng, getek kita. Nya orangnya pengangguran Neng. Ah. Ini kacamata saya, segaga ya kacamata. HP deh. Mak, norek makan mak. Makan dingin tuh mama. Mom, norek makan ya. Ah, budeg. Matahari sage geus panas. Duh. Lu. Sere ka mana geus kayak gitu pakai kacamata? Sahanya. Ada lah teh. Naon Del? Hampura euy. Urang teh cepatana poek Del, urang teu kadenge. Nyambung setan. Ulah suka begitu Del. Bisa datangnya setana. Weh, good morning. Kenapa naon dia? Tuh kan, aing datang setan kan. Sugan benar kita banget lah. Senang-senang na acan anjing sia datang ka dieu mah. Set, ini gitu. Saya tuh senang. Saya yang senang bung. Ku aing nyawa carana ye. Kumaha carana? Carana gampang. Saya cukup itu naseeng. Ulah percaya Del. Udah ketemu gede bohongna. Jeh, dengekeun heula. Jadi sia nya itu naseeng. Take sarana senang. Di asli sia gajah banget anjir. Tenang Del. Mau orang jadi miliarder, emang kinjem berapa duit? Tenang, kayak orang nu jaga lilin. Sia nu liarna. Goblok, emang aing tuyul. Yo, ulah daek ini masih eta mah. Mending Saha atuh aing? Kamang Panji nginjem mah. Yang main sok minjem-minjemkeun. Oh, sok, tapi nak udah memuaskan cenah. Memuaskan. Puas naon aing teh kenal. Itu. Ah, sok pura-pura dalam perahu. Ayam, Del. ayam. Naon tor dina? Yang ngojay. Ya. Assalamualaikum. Aman. Waalaikumsalam. Naon, Mang? Dijuna tuh eta di luar sarang lain kolej. Iya we gada gitu. Cari gelas emang dah. Aduh. Naon tuh, Mang? Iya, si Lilis aya di mah teh Oh, si Lilis tadi mangkat arisan mah. arisan. Aya naon aya perlu nya ka urang we. Mungkin we aprok ieu mah obrolan penting cukup 2 mata lah. Oh, atuh ada gitu. Eta di non di sawah Jarami di Beureman can. Oh, encan aya naon gitu. Oh, nek ngara sumpah urang mah ah. Oh. Kade we eta di sawah suka bawa orai jenis orai ge loba.
gitu. Cuma orang pan buang orang jadi teman enak penonton mah itu nya geus amang tungguan ima urang nya urang nek ngasupa ngajagankeun imah nya mang sing ngagotong buru-buru ngocok ya. Wah, harusnya pikiran penonton. Maksudnya teh ngocok arisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, main kakak gigil. Biasa pisan ibu. Ih, kakak mau kerja di panitia arisan ya sih. Ya, mahal tuh. Iya, kemana ibu-ibunya? Aja ibu-ibu mah biasa ke perlu tandur, channel lamun arek dikocok mah arisananya. Gawe bejaan anu menang usaha. Ya, berarti dua ya. Ya, mesti kocoknya dijerowi tah. Hayu neng cari keringnya, ibu arek nyopot kocokan heula. Teh kitasna ada urungkeun teh, hareuda rusak, bubu, pakai ieu lah nya. Ampun. Dibawaan ke salak ya. Kawahan lagi geus ditalanduran, ada ngomong. Jadi durukan, geus tandur. Bokong ngomong teh goblok ah. Bawa ini kalau supa uga ada di imah salah. Anak udah. Bara ringung di imah. Gadag, ang karekan di air. Masya Allah, duh. Goblok sih. Ayo nelpon Bray. angkat atuh Dong ya. Del saya tadi ngomong asa iya minjem duit ke si Indra di naon Ya, aing butuh banget kayak mau di kota tiacan mabar. saya butuh duit Tuh, aing kebeneran boga iya boga loker kerja pan ibi aing teh ngomong panganeangan ke ieu cenah karyawan ayeuna awewe sedek teu ya tuh. Tapi di bis ya. di ibi aing Ya tuh di bis ya mah. aing sampeurkeun lah deuh kan bae eta mah Ayo, ayo kita hidup. Waalaikumsalam, Moms. Kayak di dahar, pas on tamat tenang. Ye, pan tadi Momi nata aya pan. Duh pan tadi ke gorowan we. Dolen salam dulu salam Momi aya kitu mah meureun. Ngontos atunya. Waalaikumsalam. Kita baru dah kemana ya? Buset, geus tinggalkeun di wae. Tanya aing jadi anak sultan sudah namanya. Masa ini belum pulang ke kaya. Si Majid budak kismin teh ya. Kenapa berarti di dinya nya? Ngomong-ngomong ya tamu kan glowing gitu makin naon sih? Jelas dong, kan Lilis pakai ini nih dari produk Teens Spirulina. Oh, itu masker udah lama viral teh. Ini tuh manfaatnya bisa mengencangkan kulit wajah, mencerahkan wajah biar glowing gitu. Terus terlihat lebih muda. Tapi bisa menghilangkan perasaan tuh Neng. Wah itu mah bisa banget ya, bisa banget. Apalagi teteh bisa kalau pakai ini udah cantik banget. Mantan suami teteh bakal nostalgia. Teh ngomong-ngomong, Lilis lihat foto snap teteh sama cowok itu siapa? Eta mah tuh mau baturan Neng. Baturan ih, tapi lumayan teh ganteng teh. Ini teteh hayang kemana tersep, tapi mana tetep peka-peka di dia blok
banget sih teh. Andaikan ya Lilis punya wajah cantik, gelis kos tetehnya, pasti banyak cowok-cowok anu nggak spesial ke Lilis. Ah, si Neng mah wanita itu semuanya cantik Neng dan spesial di mata laki-laki yang tepat. Woi, keren dia. Kinjul. Gede. Kenapa sih? Aing bingung dia mah, gadak dah. Malah manuk gitu nih mah. Oh, manuk lagi dia mah. Ya mirip paro goblok. Aing anak mah geus bungar. Pena sopo anjir. Foto-foto aing jid. Ayo, foto-foto. Aing motokeun. Aing ke foto. Heeh. Atuh buru ih. Nah, guys. Deui atuh sekali. Des. Sini foto mal. Nah, iya aing foto ya, kasih ya. Sudah. Masjid. Angger tuh deh banget jelema kismena goreng. Tuh. Nah, HP-na butut belum? HP 15 juta, Jin. HP-na. Sekali ini. Betul. Mana? Kayak naon aing ya? Ente sendok. What? Nah, iya. Tidak sedikit. Tah, enak mendinganan. Halus. Angger goreng. Wah, HP 15 juta kurang. Jid. Ajit. Ada aing kayak gitu, Jin. Ajit. Biar ganteng. Ini dia buka. Kayak penampakan Mana? Aris ya, Aris. Woi. Naon sih ngintip wae tadi ke main, Bang. Naon, Bang? Foto berapa kali dia? Bakali. Mana barangkali? Perasa kali urang tah. Sekali barangkali. Nah, urang mah, dah HP urang bebas urang mah. Duluan. Di. Ayo. Ayo, bro. Amang-amang. Gaya anu garantang atuh nu galoreng ih, geus mun pisan. Nah, halus kan? Halus meureun goreng emang. Itu tadi nek kasupat, ini kacakan sieun sama batur bener. Ulah sok ngabohong, Mang. Dosa teteh. Orangnya dosa, bohong mah. Salah jalan meureun ah. Ayo Jit, tinggalkeun. Bener budak teh redan juga nama. Assalamualaikum. Salam. Kebetulan Jang bukakan hordengnya. Oh, iya. Haru dong. Nah. Bi, ikenalkeun Adel. Iya ibu urang, Lilis. Teh. Hoi, tah nu rek lagi di teh. Lain sih, ieu mah tunangan urang ya. Ya kan ya? Sayang cabok insap siap. Udah Del. Urang ieu Del, ari jugurnya moal heula. Bro, turun ya. Ongkong nya. Oh, oke. Tante-tante nuju naon apa ieu? Geus ngomong ya, cuma kocok we. Oh, nya teh. Saya menang deui. Kocok nih. Ayo. Kita tadi nomor apa? Udah sih. Susah, guys. Santai apa teh? Waduh. Siapa yang menang ya?